masih mending ngundurkan diri di negeri, ngalih ke swasta tapi dapatnya otomotif. Sesuai gitu. cita-cita. Iya, Nah. resign di bengkel motor, ngalih ke wilayah Cirebon. Mun. Di Cirebon ngalamar ka ditu ka dieu kaunggal dealer gitunya. Nyangkutna di nama di ieu coba Pak di perusahaan nu kaya di bidang alat kesehatan. Nya jadi kuli bangunan heula Pak. Nu ngajak mumpung kosong, nganggur daripada nganggur teu paruguh Pak, ada sawah teu gaduh, kebon teu gaduh. Motor gitu busina kotor atau nambah busina tos lemah gitu. Dah henteu di kumaha-kumaha cenah. Ngaon syukur-syukur puh cenah langsung cenah. Biasa cenah tiasa deui cenah eta teh. Bener gitu? Terus dikeprak. Geuning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Yes. Wilujeng sumping ka para wargi Dumai sadaya, wilujeng tepang sareng abdi RT Sukardi ti Kampung Cirame. RT modern nu ngagaduhan loyalitas sareng dedikasi tinggi. Sanajan teu gaduh bengkok sareng gaji. Tetap anti korupsi. Tapi da naon nu bade dikorupsi atuh. Tos teu aya sadaya. Tara punta penta dengan demal proposal oge teu tiasa atuh. Tapi tetap galau sareng galau. Tetap galau sareng galau. Tapi lain sagalau-galau na Pak RT mah. Galau ningali wargi nu teu acan majeng dina ekonomi. Galau ningali pangwangunan nu teu acan merata. Tah Pak RT. Tepuk tangan. Dina wengi ieu di acara podcast tamu Pak RT ngabahas nyaeta yang muda yang motekar. Motekar teh naon Pak RT? Haikal naon motekar? Kreatif. Subhi, motekar naon motekar? Kapal RT. Itu kumaha ya? Jelaskeun atuh ku Pak RT. Motekar teh nyaeta sapertos ieu narasumber ieu nu wengi ieu eta motekar namina. Sanes molor tetap naluhur tikar sanes. Motekar teh ya. Alhamdulillah di wengi ieu di podcast tamu Pak RT kasumpingan hiji narasumber anu pasti moal eleh sareng narasumber nu sejena ieu. Ieu mah motivasi ka anak muda. Pasti mere semangat ka nom-noman. Nyaeta saha eta teh nya? Palai kenal teh wargi Dumai? Palai. Eta si Alia ya, ari teh acan dikenalkeun teh ye, mun dibuat gitu wae, mun gitu wae, mun aduh, ceng si Alia eta can dikenalkeun kitu. Iya ya, aduh punten ya. Hampir hilap ya. Ieu Alia sekretarisna Pak RT. Anu memang sekretaris paling setia. Upami Pak RT galau nu ngahiburna Alia. Upami Pak RT teu gaduh acis nu ngahutanganna Alia. Nah upami Pak RT nuju hiburan di mana nu mupulihkeunna Alia. Alia memang tetap Alia. Tapi tetap jabatan nu paling luhur Pak RT. Mangga Alia atuh kenalkeun narasumberna teh. Iya, malam hari ini ada narasumbernya adalah Bapak Randy. Tepuk tangan. Nah gitu atuh. Nah segar-segar nama namina digentos ya. Alia Gacorwati. Atuh kenal gak tuh? Profesional naon, profesina gitu. Iya, profesinya pemilik bengkel Citra Motor. Tepuk tangan. Aduh. Serat Randy. Naon deui? Naon deui? Naon deui atuh Pak RT?
gaduh istri sabaraha, anak sabaraha gitu. Di-spill sekarang tak, Pak? Gaji sabulanna sabaraha gitu. Aduh, hatur nuhun alian nu parantos ngenalkeun ieu hiji narasumber nyaeta yang muda yang motekar teh nya ieu. Sanajan masih anom, sanajan anjeunna masih muda gitu tah. Tapi tos ngagaduhan usaha. Usaha nu kalintang saena. Usaha nu tiasa nopang ataupun nu tiasa ngabiayaan, anu tiasa nyaeta ngahirupan tah kumaha itu keluarganya. Nuhunna tiasa ngabiayaan putrana, tiasa ngabiayaan istrina, tiasa ayeuna mah tiasa sadayana. Tiasa nu terakhirnya eta tiasa meser tiasa meser naon Meser ciki. ciki cenah aduh sok isina Permen, warga Pak. rumah sadaya ieu Kang mah jajan budak we, Pak. oh muhun ya aduh tah ieu nya cariosan nu munggaran nu pertama ieu nya eta urang bade ngagubarkeun nuhunkeun itu hapunten ka Chef Randy eta kapungkurna gitu asal muasalna teh pilihan janten bengkel gitu tak kumaha profesi sebagai montir gitu ta eta baheulana teh kumaha gitu asal usulna teh teu nepi ti anak SD na teh umpamana nuju SD na teh nya wargi dumah itu aduh cenah mau mobilan terus mobilan bosen mau mobilanna diijak gitu ta terus momotoran terus momotoran diduruk gitu ta kumaha gitu ta tatu panginten meureun momotoranna teh mobilanna teh ke kulit jeruk sebenarnya Palapas cau. palapak cau cenah kitu tapi cenah pangintennya upami Chef Randy mah upami ngabengkal teh meureun henteu da nganggo kampak arit gitu teh nya Aya palu, Pak. Tetep. palu masuk deh eta cenah wargi dumai sadaya cenah palu mah cenah kanggo nggetok Pak RT cenah mangga atuh mangga Ya asal muasalnya sih ya memang dari hobi. Tapi semenjak sebelum ada hobi ke motor juga kan dulu mah sekolah teh Pak puntennya punter pisan. Bahasana campur aduknya Pak nya. teu naon bebas we atuh di dieu mah Campur aduk bahasana. mun nu penting mah henteu campur-campur sareng istri nu saeutik Leres. eta mangga Bahaya eta mah. bahaya atuh duh Jadi rencang eta si Wawang teh rencang Pak. Seperjuangan Pak eta Pak. kayangan rencangan jeung begitu aduh ampun mangga Ya kan zaman sekolah kapungkur mah si bapak kan kapungkur pun bapak kan ngojek Pak. Ngangge motor doyok. Motor tahun 80-an. Eta upami eta disebatkeun teh merek motorna ya. Teu Tong. Motor jagur, motor jadul lah. Pokoknya mah titik-titik dorok dok lah gitu lah. Terus motor jadul gitu ya. Mon. Jadi sering pun dibonceng abdi teh pun bapaknya gitu jadi bonceng sekolah atau ke mana gitu ya. Sering pisan mogok. tapi ente nya upami mogok di tatanjakan terus disimbuhan ku cai mah teu. Sering Pak, sering. Wargi dumai sadaya. Ya aya tips di R&D upami motor mogok di tatanjakan eureunkeun wae terus simburan cenah ku cai cenah. Eta meureun langsung miang deui nya. Henteu Pak. Kumaha eta? Beak. Beak naonna? Wapi. Beak wapi. Motor kebakaran di simburan ku Cai cai. mulu terus. Ya asal muasal kayaknya gitunya Pak jadinya sering nempokeun si bapak sok nyari nu mogok sekedik begitu dioprek ke sorangan gitu ya Pak. Mohon. Isok nempokeun gitu jadi kok jadi resep gitunya. Ya sekedik terus motor doyok motor jagur gitu nya. Nya alhamdulillah rezeki kanu rada sayan lah gitu Pak. Di tahun 80 jadi tahun 90-an gitu. Tepuk tangan. Aduh. Tapi pernah teh Chef Randy
eta kabel motor digegelan ku beurit gitu teh. Ya sering Pak. Oh, Sering pisan. eta kumaha eta carana menelkeun kabel ku beurit teh. Ati ya kubeur itu manya tetep tuh nu motorna Kang Wowong sering pisan kuberit. Wowong, ka bener nunda motor teh. Di goa sih Pak nundana. Nunda motor di goa, tadi mana puyem kadu gitu lu. Nunda motor di goa. Mangga lah Iya. Nyari ngalaruskeun kabel mah nya da. Ari kuberit mah da katemponya Pak. Anu kabel mah warnana merahnya sambungan ka anu merahnya Pak nya. Mohon. Entong anu beureum ka hideung, anu hideung ka hejo gitu. Ngajebluk. Ngajebluk dah ya. Aduh, ya Cepredi teh energik misalnya. Tidak, itu na Pertamina mah abdi teh ningali teh. Aduh, cegah mah ieu mah teh silung ya cai teh. Ternyata henteu euy. Upami tos ieu mah gacor. Tah, ya upami kapungkur teh ya. Satu acana terjun di dunia perbengkelan teh. Leres. Sakolana teh di mana? Nya SD heula Pak. TK SD. SD SMP. Wargi Dumai Sadaya. Ceprendi ngalaman TK euy. Pak RT mah teu ngalaman, tapi PAUD ngalaman gitu. Mangga ya dicari osko di jentrekeun. STM. SMP masih sok ngabantu motor no si bapak parenti ngojek lah, motor-motor Jagur masih gitu SMP mah. Punten. Wargi Dumai Sadaya disebatkeun henteu merek motor. Teu kenging. Pokoknya mah dorok dok mana mata gitu dah. Ya. Terus mulai hobi seneng nempokeun ngoprek motor, nuhun abdi teh kasih bapak ke STM. Gitu Pak. STM. Nuhun ke STM nya ngadu miliknya Pak nya daftar makan negeri heula. Cuman catat alia. Siap Pak RT. Eta Pak RT bareng daftar kan teka tarima. Sang maneh yung daftarna? Belenggung. Ari abdi daftarna ka otomotif kunaon ditarima di informatika Pak. Jadi abdi masih mending ngundurkeun diri ti negeri ngalih ka swasta tapi dapatna otomotif sesuai gitu. cita-cita Iya, nah lamun teu kapikir sampai ayeuna sukses teh nya. Tapi aya feeling teh cep tahun namina teh Randy. Aduh eta teh Pak RT mah ieu tata ari kitu teh ari hilap kitu teh bayangan popotongan teh ngaliwat. Popotongan. Potongan Pak RT. Mohon ngaliwat. Mana? Di atas si Amang sekepo. Nueta ya. Naon da Pak? Nu eta bukan naon, nu eta. Punten Ceprendi deui namina ge arte galau. Mohon Arte galau. Galau dan Sampai ini masih galau Pak. Isin nu Galau ku potongan maksudnya. Lajeng. Terus lanjutkeun. Ya, terus STM nya ngalih ka swasta. Tenan lah penting mah kan urang nguber ilmuna nya Pak nya. Mohon. Bade eta di negeri atau napi di swastanya. Lulus STM nya sebenarnya kan dari abdi kan ngagelutina di motor. Cuman emang kan dunia pendidikan kertaun abdi mah emang kan belajar teori itu di mobil sadaya aya motor. Kadiekeun aya motor gitu. Belajar kanu motor, terus prakerennya di mobil, tapi hari belajar mah tetap di motor mah otodidak lah gitu, campur pengalaman gitu. Da sakolana oge da nyambung atunya. SMK umpamanya namanya? Mohon SMK teh. Dapa mana SMK lain? SMK. Oh, keahlian naon maneh? Multimedia. Tepuk tangan. Iung maneh, iung daftarna bareng ya sareng ya Ceprendi. Bareng teh ditarima ya. Bareng teh katarima. Eta si iung gitu. Aduh, padahal mah cenah baheula teh manehna teh bari daftarna teh ka ieu ka sakola nu khusus karawitan teh baheula mah. Teh ganten ieu alamatna cenah. Abdi mah hoyong jadi sinden cenah. Si iung teh gitu. Ngan teu katimu alamatna gitu loh. Aduh, atuh kumaha si maneh iung nya. Mangga Cep, aduh lajengkeun deui. Aduh. Ya, sekolah STM gitu Pak. Di mobil, prakeren di mobil. Cuman nya tetap motor jatah prakerin itu 2 bulan. Nya abdi kan karena
dapat rekomendasi bengkel dari sekolah, pihak sekolah gitu ya, di perusahaan gitu ya. Kok dapat gitu ya, 1 bulan sisana di motor gitu kan Pak. Nah, karena berhubung emang hobi kanu motor, nah lulus STM, abdi emang damel di mobil heula. Oh, di mana? Bengkel mobil di kota di Jakarta. Oh, tepuk tangan. Aduh. Wargi Dumai Sadaya ternyata ya Cep Randy teh henteu kurung batokeun sigana mah. Dotos ngalaman damel di Jakarta cenah. Di bengkel mobil cenah, di bengkel mobil nu agengnya. Ya, Bereun bengkel gitu umum ta, sih, bengkel bengkel umum gitu ta. Berarti pengalamanna tos loba ya. Mana rejeng deui? Berhubung teu betah ya Pak. Dah. Ari suasana. Lah kieu ye ye. Panyakit jalma urang kieu ye. Teu betah. Teu betah cenah kita. Duh. Itu subi. Cenah gitu betah cenah alasanna kieu. Padahal manaon galau imut bae ka bogohna eta teh. Inget bae ka Tapi terus bogohna. Pak, ari nu teu betah, hatena teh tetep Pak, ilmu teh teu masuk Pak. Entong maksakeun ari teu betahnya entong dipaksa Pak. Leres Bang. Geuning kalah dibela. Kumaha? Pengalaman, ieu Pak, teh, pengalaman. Cep? PRT itu bener. Heh, bener teu ieu teh? Heh, Randy geuning kalah. Awas PRT, kamu potongan PRT, kamu teu bogoh ulah dipaksa. Lanjutkan, Ren. Lanjutkan. Ngomong kanu kitu, aduh. Pamawana si Amang ya, ayo lanjut. Ya teu Sok mana betah. Jadi lanjutkeun. semua asal teu betah gitu kan. Jadi kan ilmuna teu tiasa kaserap Pak. Jadi di dia apa ya ente aya peningkatan kan Pak. Jadina resign di bengkel mobil. Nah, milarian di pada melanu sana saya nu ngalebetkeun kanu motor kenalan gitu ya Pak. Mohon. Bengkel motor umum. Di Jakarta? Jakarta leres. Mohon. Masih daerah Jakarta. Mohon. Ya setahun terus kadiekeuna malah ngajak wowong Di di bengkel motor. Wowong. Diajak bareng setahun mah. Teu betah deui. Nyadu kata taroskeun. Ieu kumaha ieu merantau teh. Atuh da manehna oge. Gajina alit Pak, teu cekap meureun. Ren, ieu Pak RT mah teh ka maneh teh supanten mapatahan tuh ka barudak teh lamun damel teh supaya betah gitu, supaya prihatin, karunya kakolot. Ieu mah maneh mah kala mapatahan cenah ge. Lamun betah ulah dipaksakeun mendingan balik bae. Aduh, ai kumaha ieu teh. Aduh, heureuy mangga. Dilanjut, ari teu betah mah da teu betah Iya, nya. teu betah mah teu betah, Oh, tetep gitu. atuh patong dipaksa. Sami sareng upami juga eta urusan ya kitu teh nya. Nya, lamun teu bogoh ulah dipaksakeun lain. Leres. Tapi dari bogoh mah bogoh bae. Mangga lanjutkeun. Ya, setahun kapayun sempat sareng si Wowong gitu ya. Wowong ngiringan, cote wong da gaji alit ye, geus urang mecong dengan ilmu bae ulah ngileren gaji heula gitu ya. Nah, ya aya Ilmu patula patalina keur podcast TKI cenah lamun erek digawe ulah niatna neangan pengalaman, neangan duit. Ieu neangan pengalaman jiga apa ya. Kebalik urang mah kebalik Pak. Udah kali. Aduh, ulah mau patahan juga tadi. Aduh, ayo lanjut. Dengan ilmu heula Pak, ilmu heula, pengalaman heula. Kayak mah rezeki menunturkan Pak. Ada ilmu teu meunang, pengalaman teu meunang akhirna naon? Pak, nuhunkeun modal. Kitu. Ya pami nu kolotna aya panuhunkeun modal. Deuh, geuning ieu mah. Lamun nu teu aya mah. Deuh. Mota apa nu teu aya mah. Ieu mah narasumber teh nerewetes ngalawan kana RT teh. Aduh, ieu teh. Cep, Ya, leres Pak. abis teh RT. Mohon Pak, hampura. Hampura Pak RT. Amang. Potong 20%. Dah Cep Randy mah terutos. Yo sareng Pak RT teh terang sanes yo. Mun. Iya teh nami aslina saha coba. Saha namanya? Saya nami aslina teh tadi saha? Randy Andriawan. Hah? Randy Andriawan. Randy? Andriawan. Lain. Randy Jekok. Eta ada segitu aja. Leres. Randy Andriawan. Randy Jekok. Ojek legend. Legend. Para wargi Dumai Sadaya,
Cep Randy ternyata tiasa ngabodor. Mangga. Mulai di mana, Pak? Eta geuning merantau teu betah ngajak si Wawong. Laras. Cep, ieu mah ieu nuhunkeun ya Pak RT ya. Mohon, Pak RT nuhunkeun. Eta upami henteu nyebat nami Wawong tiasa teh. Naon, Pak? Soalna abdi upami nyebat nami Wawong teh trauma. Trauma ku kadu buruk. Kadu beletong. Ya. Ya, sareng wong setahun. Terus wong terlanjut, abdi mah tetep lanjut. Nuhun. Terus ngalih aya nuhunkeun abdi, palaman da abdi ge da ilmu can sabaranya, Pak. Masih ngenekan kene gitu, Nah, Pak. teuing teh nyaho aing mah. Abdi teh milareun pengalaman sanes gitu, Pak. Mohon. Resign di bengkel motor, ngalih ka wilayah Cirebon. Mohon. Di Cirebon ngalamar ka ditu ka dieu kaunggal dealer gitunya. Mohon. Nyangkutna di ieu coba, Pak, di perusahaan nu kaya di bidang alat kesehatan. Oh, Waki Dumai Sadaya, Cep Randy satu acana gaduh Citra Motor, nyata perusahaan anjeunna nu sukses, pernah damel di Alkes, alat-alat kesehatan. Sabang saning dijeksi pangintennya suntikan itu. Terus alat nanti. kesehatan kayak alat pijat gitu, Pak. Gini, getek. Terus nanti. Nya marketing lah, Pak. Masarkeun. Masarkeun. Unggal dinten kudu keliling ngider. Obat-obatan Cak abdi gitu teh. ya. Teu sesuai geuning jeung jurusan gitu, Pak nya. Nya abdi ku abdi nya di bela dipertahankeun lah gitu nya. Sabara sasi lah gitu. Geuning ieu cak abdi teh geuning kalah ka anu kieu damel lah gitu. Ya udahlah tos lah diekeun wae gitu kan. Tapi henteu kan upami iya gitu kan, upami jarum suntik teu laku kemudian nyuntik sorangan henteu gitu. Henteu, Pak. Henteu gitu. Bahaya itu, Pak. Bahaya pokoknya. Teu kenging eta. Teu kenging. Nah, tos resign deui adu teh di perusahaan eta ngalih ka sendok sareng pacul. Lah iya. Jauh, Pak. Kela ieu ieu mah narasumber teh teu betahan digawena teh nya. Sampai ti alat kesehatan, ti mobil, motor, alat kesehatan ayeuna pacul. Menghindari suntikan ketemu pacul. Mangga Anu diteruskeun. ngajak ke proyek bangunan ngiring, Pak. Teu naon ya dah. Di Kinten Pak RT mah jadi marketing pacul jeung sendok. Ternyata kulbang. Nya Balaka bae atuh. Ya. Ya lebih ya, Pak, lebih gaya setik lah gitu, Pak. Gaya cenah. Aduh, eta teh disangki-sangki ya narasumber ayeuna wargi Dumai nya ternyata ngarenyem oge euy, loba omong sebenarnya. Yo, mangga diteruskeun. Kumaha settingan Pak RT ya. Ya. Motor ge di setting mah. Settinganna saya ngebut, Pak. Oh, gitu mang. Iya, pedas cai herang, Pak. Kamu lamun dikasih aya sodaan. Leuwih-leuwih, Pak. Pamali, Randy. Mana geus dibere cai herang minta nu cai busa atuh. Ieu wae tuh budah we eta budah pangalapan teh tadi. Leuwih ngebut, Pak. Aduh. Nu kiruh mah leuwih ngebut. Gandeng budak kurang kiru. Pamali ontong nu teu kiru. Ari herang mah mbah dukun, Pak. Ari herang mah mbah dukun. Guys, ieu wae kieu maneh kan di bengkel yang nginum belantung. Oli ayeuna, Pak. Mohon. Duh, ieu mah kieu bengkel teh nya. Aduh. Tetapi hebat. Lanjut, hebat Pak. ya. Engke aing keur ngomong. Kumaha ieu teh? Pak RT emosi. Lain emosi lain. Ieu mah sih wanian ieu mah narasumber ayeuna mah. Abong-abong sareng bapana kenal gitu kan. Aduh, cai teh anak si Jekok pasti ieu teh yo. Aduh, kumaha teh. Aya kacamata hideung teh. Nganggo kaca panon hideung coba dia. Aduh, eta teh. Aduh. Maka dilanjut. Hampura. Tenang wae atuh dasar Pak RT masak. Teraskeun ya. Lanjut, Pak. Lanjut eta. Siap. Naon marketing pacul jeung serep naon teh tadi teh. Ya, jadi kuli bangunan heula, Pak. Nu ngajak mumpung kosong, nganggur daripada nganggur teu paruguh, Pak. Ada sawah teu gaduh, kebon teu gaduh. Ngabantuan dagang mie ayam.
Can tiasa. Yang SB kan proyek Pak gitu. Mohon. Ya, Terus? Seberapa hasil lah paling di Jakarta ya TG Pak. Eta anu mie merantau ayam di sakilona sabar eta sadintena sabar kilo mie ayam teh. Ieu na teh saepna teh. Oh, lamun Punten nya ada tadi teh dagang mie ayamnya. legend Pak eta. Mohon. Ojek legend, mie ayam legend gitu. Pacul ge legend bener nama. Aduh. Itu harga 500 perak. Mohon. Geus langsung bae. Mie ayam apa motor Pak? Udah pengalaman lain dagang mie ayam mah. Ente Pak. Kanu ieu bae eta kadinu di Ya. alaman gitu ka kocep. Ke proyek seberapa sasi gitu ya Pak di proyek. Terus di proyeknya lumayan lah Kang Geku kumpul meser pakakas gitu Pak, kunci-kunci. Kuncina. Ya kunci bengkel apa, biar aku kunci. Lain deh tadi siung kandang ayam. Ini atuh Pak RT teh jadi nurutan cenah. Iya. Kandang ayam. Gitu. Salah mana yung lain kunci kandang ayam. Kunci motor, sabansan kunci Inggris, mun Iya. kunci 3, kunci Iya. 2. Iya. Itu lain gembok gerendel atuh. Iya, res saja banal nukar itulah gitu. Lajeng Pak. Nah. Ya di proyek telami gitu aya nunuhunkeun perlu connect deui gitu Pak di motor di bengkel motornya di kota deui gitu nya. Nya sempat nolak tapi nya entos mulai move on gitu nya Pak. Makanya can move on. Cak saha. Ieu geus move on ka 3 yo. Aduh, sakedeung deui Alia ka move on ka dieu tah. Alia terus move on. Udah dong. Si eta ari ditanya nu kitu langsung bae. Udah dong, padahal mah teh ambean teh diheurian ku Pak RT. Monitor senyum-senyum terus ya. Aduh, segala mah panjer geus leuwihan ya. Beresnya aduh. Eta bari diterencang sadaya nya. Alhamdulillah. Rencang? Rencang kenal sadaya. Oh. Cuman nabi kan lami di Cidau jadi tos jarang pendak tapi nya loba nu jadi langganan ngabengkel. Ulah nyebut wowong. Udah itu tita tadi wowong bae mata pika keuleun. Dok teh. Trauma ku kadu buruk masalah eta tah. Teraskeun. Tah, ieu nya tos sekali tu kadu ayeuna teh janten kenek deui di bengkel gitu tah. Eta betah teu? Nyari ayeuna mah alhamdulillahnya di betah-betahkeun Pak. Yo, di betah-betahkeun. Ya teu gitu. Ke bengkel, ke kota gitu ya Pak. Sabari kukumpul lah da abdi kan orang tua teu aya, teu gaduh, jalmi teu gaduh gitu nya Pak. Milaren modal Teu teu curhat aya. gitu. Alia, tisu. Lamun teu tisu anduk leutik. Nu bodas teh tah. Ayo. Aduh, ieu mah acting narasumber teh cecerikan deui. Padahal duit loba, mobil boga cecerikan. Moal mau ditambahkan honorna oge. Aduh, ampun ieu mah. Sok lajengkeun deui tah. Yang tadi tambahan ke 2 kali 3 kali dipanggil itu. Eta geuning. Aduh. Segala mah itu. Bengkel teh lain sabengkel-bengkelna ya. Termasuk bengkel ngucubrus gitu. Dari dunia marketing mah gitu Pak. Geus langsung. Duh, ampun. Rasnya sabari kumpul Pak Kakas gitu Pak ya. Mohon. Ya alhamdulillah sabara 1 tahun lah ngontrak gitu nya di kota. Ya alhamdulillah udah lepas di kenalan gitu alhamdulillah aya nu kenalan nu tadina batur jadi dulur aya apa nu karunyangan ka abdi gitu meureun panya. Dulur jadi batur eta. Nya loba oge. Aya 2 peribahasa atau 2 kata nu menarik ya. Dulur jadi batur, batur jadi dulur. Tah, rerencangan jadi baraya meureun. Mohon. Nah, lanjut. Tah mumpung di dinya Pak memang aya sosok anu berjasa oge Nah. di karir abdi aya gitu. Catat Alia. Siap, Pak RT. Udah siap bae. Siap Pak RT. Siap baru jeung ngantuk deui, ngalenggut deui. Aduh, aing mah geulis tapi nundutan. Aduh, ampun. Coba ayo. Ya, selama abdi ngarantau kan abdi kan da
Oh. Ya abdi mah teu sok nunkeun nargetkeun gaji gitu nya Pak. Cak abdi Mangga teh. diletel. Mohon atur nuhun. Ditampi sadaya ya. Atuh da tos kanyahoan ku Pak RT cenah eta sorana teh magol di dieu teh. Nanti Magol, Pak. koro. Mohon mangga. Terus. Nah, abdi teh nya da. Nya abdi untungna henteu yang ngarokok henteu gitu nya. Wios alit kayaknya. Mohon. Diekeun bae lah gitu Pak. Lumayan gitu da. Gitu kan ternyata si ruko-ruko eta teh 5 gitu ya Pak. Nah, tetangga ruko eta teh aya karyawan beras teh. Bagur pisan ka abdi teh. Awewe teh lalaki? Lalaki Pak. Eta geuning nu bageurna teh lalaki ieu mah. Ari karyawan toko beras mah da atuh sami bae manggulan beras piraku awewe Pak. Oh, eta aya rencang abdi eta Indra ge kitu teh. Manggulan eta mah manggulanna teh tarigu cenah jeung minyak cenah. Atuh cenah ge damel teh nyala bokot cenah eta ku tarigu jeung minyak teh sakantenan bae teh ngadamel eta teh ongol-ongol teh naon gitu. Lanjut Pak. Lanjut. Ya. Terusnya abdi teh selama damel dia teh meureun da apaleun abdi teh nya. Sok di pasien dahar hari jam makan siang sok di anteuran kumaha teh ti warteg gitu ya Pak. Nya geus teu nuhun ge sok pengertian lah gitu. Nah, Eta piraku kitu ari Bogor mah ya. Moal meureun. nah terus dari merantau kan ngontrak di kota mah kan ya Pak. Nya terlepas di sainganna loba Pak. Pendatang gitu ya. Hari awal-awal kan beberapa bulan sepi gitu Pak. Masih minus gitu. Nah, mungkin kan ngerti lah gitu nya eta rancangan teh. Entos mutuskeun ngabiskeun kontrak di dia teh masih bingung bade ka mana gitu nya. Da prospekna teh nya da kan abdi aya bos deui gitu nya, abdi mah da syukur damel gitu nya. Acak bos nanti lanjut nya mungkin telanjut gitu nya. Nah, akhirnya abdi teh ditulungan lah gitu. Gaduh HP jadul ke pungkur tehnya. Mas teh saya mau pulang kampung, saya mau ganti HP, kata saya tuh 500 buat beli kompresor nih, kata saya tuh. Nah, buat apa? Beli kompresor, kata saya, mumpung ada yang jual secondan, kata saya tuh. Oh, eta kompresor teh nu kumaha eta? Kangge, iya Pak, alat pijit. Oh, getek sangintennya. Teras. Terus eta teh nya HP dipasikeun teh alimeun nya abdi dipasihan atos HP mah teh ditampanan Pak. Oh. Canak bae atosna HP barangkali perlu kan buat komunikasi. Canak bae sok. Aduh gimana saya bayarnya nanti? Udah pakai aja dulu. Saya tuh orang kenal di sini, nggak tahu rumahnya di mana, kata saya tuh. Percaya aja sih. Enggak percaya. Nah, akhirnya kan entos debat gitunya. Tetap HP dipasikeun atos dipasihan gitunya. Abdi teh meserkeun alat gitunya. Kompresor, terus alat-alat bengkel gitu Aduh, sok api-api eta. Cenah meunang HP menang, duit menang. Sok api-api cenah. Enggak usah. Kita kan belum kenal lama cenah padahal na hatena mah aduh alhamdulillah syukur. Tapi ya eta leres sih memang untuk alhamdulillah na teh HP aya tetapnya aya komunikasi tetap jalan. Abdi teh ditelepon deui, "Ren udah kerja belum?" katanya. "Belum, Mas. Kemarin uang udah beliin alat-alat yang lain. Kebetulan kompresornya nggak jadi beli." Kenapa? Udah diduluin orang jadi dibeliin dilimpahin ke alat-alat yang lain gitu. Gimana kalau ke Brebes katanya tuh saudara saya tuh adik ipar saya tuh punya bengkel di daerah Brebes. Nanti alamatnya saya kasih gitu kan. Yang bener Mas, ya udahlah sekalian pulang kampung nanti saya ke Brebes gitu kan. Brebes ketemu alamatnya, akhirnya diterima kerja selama 6 bulanan lah cuman buat bisa kebeli kompresor intinya. Aduh, bener-bener mau tekar ya. Mau tekar tuh bener-bener wargi Dumai sadaya ti mimiti umpamana damel di Jakarta nya. Terus damel bangunan, damel sales alat kesehatan, damel deui bangunan. Terus ayeuna ngarintis ya, mulai ngarintis bade usaha nyalira gitu, usaha sorangan ya ayeuna ya. Modalnya eta kumaha carana kenging kompresornya. Kompresor laras. Oh, kompresor atuh Pak RT mah nyaho kompresor teh. Duh, teu juga si Subhi ngadenge kompresor molohok naon. Aduh. Terus saya. Terus tadi dinya
kepeser mohon nyan resign ti tempat padaman eta ge gitu mohon nya. tah mulai ngarintis di Di lembur teh Lembur kumata. itu tahun 2010. Catat, warga Dumai Sadaya, ya mulai ganti babak ya. Mulai usaha ngarintis di lembur, usaha sorangan. Tengiringan ka batur, tengiringan ka nu sejen. Tapi bener-bener usaha sorangan. Di tahun sabaraha eta? 2010, Pak. 2010 tepuk tangan. Oh, tadinya tos ya di bejer beaskeun perjuangan anak. Ti mimiti damel ngiring ka nu ka bos, ngiring ka nu sejen kumaha gitu carana bari jeung eta teh gajihna teh kanggo dikempelkeun meser alat-alat bengkel gitu kan. Eta teh kalintang, jarang atuh di zaman ayeuna nu kitu mah. Mengreun kempel sakedik ayeuna mah langsung teu happy teh kumaha gitu teh. Sapertos si Wowong sabulan teu betah. Da naon atuh sabulan teu betahnya. Nah, wargi Dumai Sadaya masih semangat ya kanggo mirengkeun aya? Masih. Eta si Subhi ditaroskeun semangat henteu. Kalah nyisiran. Aduh. Kayak sekalian dibedak we sakedeung di Subhi. Jam 10 tah mulai dibedak tah nya. Jeung si Dapa tuh. Kali itu kukurilingan tuh. Nah, ayo lanjut tah. Di Cidahu ya mulai di Cidahu teh. Cidahu 2010. Oh, tah kumaha teh awal-awalna teh. 2010 Langsung masih- rame meledak gitu. Kapungkur kan gaduh warung mie ayam tah. Nah, warungan eta teh ku abdi teh disabotase diganti ku bengkel. Eta geuning sampai ku kituna ka Cabdi teh penghasilan kolot. cabdi kami teh. Tos mi gorobagna ngalih bae ka payun ieu warungna kangge ieu bae, kangge bengkel cabdi teh. Aduh, tepuk tangan. Aduh, aya ku kituna nya rebutan lahan sareng ieu jama kolotna. Sok mangaya lanjut. Da emang warung eta teh awit di zamanan nenek, warung Garabadan gitu ya, Pak. Garabadan ganti ku mie ayam, main aku bengkel gitu, Pak. Eta paling mana teh warung teh di pinggir jalan raya sana. Kalebet deh, Pak. Blok naon atuh? Eta caket rompokna. Oh, teu yang disebat Wowong namanya. Teu yang nyebat Wowong. Pak RT ge nyebat Wowong atuh. Tuh, Ya, mohon. kalebet untuk pinggir jalan ageng teh kalebet. Ya. Ta. Ya. Upami tos senyum, senyum, cengar, cengir, dulak, delek, senyum, senyum. Senyum deui, senyum deui. Ade eta dirapetkeun bibirna cenah teh. Ieu teh Alia teh pasti bade naros dari kieu teh. Sok bade naros naon Alia? Mohon mangga. Pun mangga. Mangga bae naras tah mangga. Belum selesai ini Pak, kan tadi ceritanya Ya. awal ngerintisnya tuh. Erek naros teh. Ini dulu selesain dulu lah Pak. Aduh kayak tanggung ku gitu na ngomong bae can aya patarosan gitu ta. Aduh gitu ta. Tah gitu ta. Awal muasalna sampai loba pelanggan teh. Tami mitina kumaha. Naha kumaha gitu nganggo promosi lewat online, naha nganggo promosi lewat selebaran, nah kumaha teh. Sampai akhirnya cenah ayeuna teh sukses nu namina ngabengkel ka Citra Motor teh sampai ngantri cenah. Mohon. Eta ieu abdi mirang teh si Haikal cenah eta ngantrina teh sapertos ngantri sembako cenah ge kitu teh. Aya deui cenah ge cek si Dapa cenah upami bade nyervis ka Citra Motor mah urang teh cenah ge nganggo ieu cenah nganggo nomor cenah ge. Aduh, kumaha eta sampai kitu teh. Daftarna saminggu. Santu acana. Eta geuning tambah di bumbu. Kumanehanana euy. Jadi PRT di dinya mah tiasa nulis heula. Nulis Oh. tiasa tah eta tanda tangan tiasa. Wowong, Terus kurang nganjuk si Wowong. Pamirsa wargi Dumai Sadaya, di mana-mana nu namina bengkel pasti cash, pasti lanjut atau bayar di tempat. Iya di Citra Motor bengkel tiasa nganjuk. Tuh coba. ulah diperjelas, Pak. Karena nunturkeun sanesna. Punten. Aduh. Anjing tadi cerita tiasa ya. Cerita tadi si Dapa mah cerita nunda KTP dia teh. Aduh, nunda KTP. Atuh
gitu dah. Eta deh si Alia motorna tos ringsak. Iya, Nah, 3 lagi Pak RT. 3. Parah itu. Ajakan itu Pak RT. Ari tilu mah eta mah lain kerja sama, lain erek naon ngaran teh simbiosis mutualisme tah naon saling menguntungkan lain. Rek nyangsarakeun batur gitu mah. Ka bener Alia, tilu. Iya, kan kita teman. Karek dia geus ngomong temannya. Komo eta meureun lamun geus ya di bengkel gitu ka bengkel gitu. Awas. Gitu, manehna mah eta sakedap deui mah ngabengkel ge eta ngabantun proposal. Sama cenah gitu. Eta kitu. Nah, ieu salah satu promosi ya, promosi jualan jasa atau naon gitunya. Ya unik ya. Unik pisan ini. Ngabengkel motor tiasa nganjuk. Akhirna kumaha? Tapi henteu nya loba nu nganjukna ketimbang nu bayar kontan mah. Yung. Oh. Tapi loba nu kontannya, soalnya Alhamdulillah. tos hubungan saling percaya. Percaya. Terus gaweanana ge sae gitu kan. Da ieu mah cenah ge nu ngaran motor gitu busina kotor atau nambah busina tos lemah gitu. Da henteu di kumaha-kumaha cenah. Ngaon syukur-syukur puh cenah langsung cenah. Biasa cenah ge. Tiasa deui cenah eta teh. Bener gitu? Terus dikeprak. Geuning. Terus kumaha? Dikeprak, Pak. Oh, dikeprakna kumaha eta? Ku duit, Pak. Oh, dikeprak ku duit. Jalan, Pak. Dikinten teh, puh langsung dododododod gitu tah. Gitu nah. Tah, ieu teh emang sengaja supaya narik langganan, apa narik konsumen gitu nganjuk teh. Tah kumaha eta? Hari nganjuk ada damina ge rezekinya, Pak. Kadang Oh. aya, kadang henteu. Karena abdi ge saukur nulungan gitu ya, pada. Nulungan. Ari kerta aya da kumaha gitu ya, Pak. Mohon. Ari motor mogok atos teh aya. Mohon. Ya antos bae da percaya gitu di jalan bisa lembur oge gitu kan. Ada? Ah, eta saking baik-baiknya Ceprendi saking bagir-bagirna eta Ceprendi. Cep Randy teh. Tapi Ayung geuning nganjukna sampai 5 kali. Anu sering ngamanfaatkeun mah wong. Oh, maneh wong. Yarnen bayar panen. Loh, ya pakai yarnet manehna. Yeay! Amit-amit satu. Aduh, aing membayar panen itu. Perpagasan. Perpagasan. Aduh, wong. Atuh, cenah meureun cenah punten ren cenah ge abdi mah cenah keur ieu teh da kumaha Usum cenah. kaduna. Tacan usum cenah meureun ngarayu bae ngarayunya. Nya meureun cenah Ceprendi teh nyantos eta mah teh langkung awowong bae cenah. Nya atuh ayeuna mah tuman akhirna mah tuh. Tah terus kitu kumaha tah? Ya Tah. di masalah Dianjuk gitu, promosi tah? atau Promosi. nganjuk mah sanes bagian dari promosi oge sih nya. Mohon. Eta mah Eta mah asli tolong menolong gitu mah. Mohon. ya begitulah. Heeh. Hari masalah promosi mah dabdi untuk kedai iklan selebaran teh sih. Memang ti kapungkur oge nuju merantau gitunya di kota kumaha ya kayak prinsipna salagi eta konsumen puas dengan kerjaan abdi mah insyaallah da pasti balik deui Pak gitu Pak. Kitu bae. Oh, Ya pikiranna teh positif bae lah gitu ibaratna. Mungkin lamun teu kerjaan abdina goreng teu nya henteu puas gitu nya. Mungkin da moal balik deui, tapi lamun puas insyaallah balik deui gitu Pak. Gitu Pak. Tepuk tangan. Wargi Dumai Sadaya dengan sebuah dasar prinsip saling membutuhkan, silih tulungan, saling percaya, akhirnya kumaha? Ceprendi ayeuna sukses. Janten bengkel motor nu paling loba konsumena di Sabudeureun Kecamatan Pasawahan. Itu tah hebat tuh ayeuna Teu mah. loba nu sanes oge Pak. Eta teh Loba bengkel sanes saya oge nu leuwih-leuwih agung gitu Pak. Ento biasa bae. wargi Dumai Sadaya, Ceprendi rendah hati. Jauh. Tepuk tangan ya. Nah, ayeuna meureun nya tina bengkel teh tos tos nya ieu naon kapeser mobil, Oh. kapeser tanah Betul. gitu kan mun kapeser naon gitu teh
tanah saya ember. Oh, kita masih rendah hati. Mobilnya masih memobilan gitu. Nah, ieu nu matak konsumen teh baralik deui gitu ya, nuhunkeun di servis deui. Eta servisna kumaha tah Ceprendi teh? Nya mungkin balik deui Pak, nu sanes mah embung dianjuk. Oh, deuh geuning ka dia deui. Ya, yo. Nah, kunaon maneh upami nyervis motor ka Citra Motor deui, nah eta servisna kumaha? Bisa nganjuknya Yun. Nah, selain tiasa nganjuk oke, jadi kadang-kadang teh memuaskan gitu Pak. Memuaskan. Jadi, motor abdi nu doyok teh tadinya sering mogok teh, ayeuna mah jarang mogok gitu. Oh, tepuk tangan. Aduh. Tadina si jago mogok, ayeuna mah si jago lancar ngeurina. Ngojos. Mane dapat? Geuning ka Citra Motor deui ieu na. Upami motor mogok, upami motor reksak gitu. Geuning ka Citra Motor ieu na servisna. Hah? Sunset terek. Terek. Oh, jadi di damelna teh terek gitu teu nungguan deui. Mane wowong? Oh, ulah ngomong ka peda batur ya, Nya. Geuning ka Citra Motor terus upami motorna ieu teh mogok teh. Kan bisa kayak Bisa tanda tangan. Wong, geus teu zaman nu ngaranna bengkel motor bayarna panen teh. Nu paling-paling nungguan 1 beureun teh nya. Sabaraha teh ge. Nah, kieu ye. Dede eta si Alia api-api ceureuh. Kode teh teh bade naros naon deui. Ini Pak RT kan bengkelnya sering kayak banyak yang nyatet nama dulu gitu. Itu apa enggak rugi gitu? Apa modalnya apa gimana gitu tuh modalnya? Bagaimana gitu kumaha? Kembali modal. Iya, kembali modal kan kembali modal. Gimana itu beli barang-barang yang habis kan? Dianjuk Pak RT. Oh, aing ge nyaho. Ngomong manehna ka bener. Aing mah kumaha sih boga sekretaris teh. Jigana mah kudu disakolahkeun deui 3 tahun. Amian Mau. S2 pokona mah. Mau. Menta ka kabogoh nyane. Lanjut Red. Lanjut. Hade, aing mau power sewot terus ninggalkeun ieu ruangan teh. Lanjut Ya, masalah menyikapi masalah antisipasi masalah nganjuk lah istilahnya. Ada. Eta ngomong nama siwa pejabat euy. Nganjuk lah, Menyikapi juga terus mengantisipasi. Aduh. Biar tetap jalan tetap ya Pak. Tetap Mohon. dari nganjuk mah tadi mana di mananya Pak ya. Mohon. Jadi ya intinya mah modal memang sih memang modalnya di samping eta modal memang harus aya serepna gitu ya Pak, aya modal tambahan lah. Tapi ya terlepas eta ya insyaallah sih da ari urangna ikhlas, urangna bener-bener Mohon. nulungan atau misalkan ieu mah da rezeki mah kadang kagantian kuno sanes Pak, tetep Tepuk tangan. Oh ya, tepuk tangan dengan dasar ikhlas, nulungan. Oh. Hebat sih mah ya, bener-bener ya. Jadi upami ngabengkel teh eta mah sanes ngan saukur neangan bati, tapi eta dasarna dasar nulungan gitu kan. Sabab Ceprendi tos ngalaman gitu kumaha damel di Jakarta, merantau, muramat kumaha ya nyeri kapeurihna gitu nya. Mohon eta teh. Tah aya di teu. Entos. Nah, ya Ceprendi. Ieu macam itu. Tuh. Aduh, itu. Para pecinta motor antik di Kampung Dumai tuh. Tuh, aduh. Ya, laras gitu. itu tuh, laras. Itu kan. Nah, eta aduh. Aduh, eta nu bade ka mana ieu teh? Pada touring. Oh, bade touring cenah. Bade servis raya ngaranjuknya. Gitu tah. Ya. Ya Pak RT. Ya, ini kan kasebatna tos suksesnya alhamdulillah. Amin. Gitunya istri gaduh, putra gaduh, mobil gaduh, tanah gaduh, terus nu tacan gaduh naon ayeuna teh. Naonnya Pak? Apaan teng gaduh. Tong sambarang. Teh mana lain mah. Aduh.
Terus sampai atau Oh gitu. Kieu eta ye. Tina bengkel teh penghasilan sadi dintenna teh sabaraha upami di etang gitu. Sadi dintenna teh. tong disebut teh. Rahasia. Rahasia dapur atau apa? Amang, percuma dipanggil ka dieu ge. Aduh. Ya intina cekap Pak, cekap. Mun sabulana eta sabulana? Ya cekap bae Pak, cekap. Ieu kumaha ieu Cekap kangge dapur. Mun terus Cicilan. cicilan naon deui? Loba Pak. Oh, terus? Terus kangge sakola budak cekap. Jajan budak cekap. Penting budak tong cerik gitu. Oh, cari cirik mana? Meureun eta teh udah ngangge obat sumeng. Tadi saksi amang nama cenah hari eta murang kali cirik we teh lanus terus cenah. Eta bahasa naon lanus teh? Aya na kamus dieu teh. Alia lanus aya na kamus bahasa teh. Nggak ada Pak RT. Ali aja nggak tahu. Oh, genjet itu mah. Tuh genjer namanya. Aduh, lanus teh terang gitu. Tapi obat cacing cak belentuk berterang lain. Atuh, enggak juga. Ari maneh nyahona naon bae. Hah. Ieu teh nyaho, aing jadi keluar ngomong kasarna teh atuh. Sabar Pak RT. Mana sering baca, makanya sering baca. Tuh, ari deket teh amian ari pinter supaya wawasanna luas gitu kan perbendaharaan katana luas. Deket jeung nu kaitanna jeung TBM teh tah gitu. Lain ieu mah tah ieu nya kitu tah. Yeuh. Eta kadang-kadang meureun nya ari didamel di bengkel gitu nya. Mohon. Eta aya nu ngaran pika sedihna gitu. Aduh kumaha ieu teh geuning jalmi teh cenah meureun enggeus. Suka dukana nya. Heeh ditolong tapi kumaha tah suka dukana teh kumaha tah. Seur memang. Seurnya. Ya. Namun dukana gitu tah. Nya dukana nu ngaranjuk eta Pak. Ngomong jadi duka. Herening geus ulah diomong deui ari nu kitu mah. Pak RT ge ngarti. Ieu mah salian ti eta nu batak pika sedihin pisan. Ya namina oge kan konsumen kan loba macem-macem karakterna macem-macem. Nu enakeun aya, anu sok tahu aya, anu macem-macem Pak. Ya urang kan nyikapina sudah hari konsumen mah daraja sekali dengekeun bae ngomong naon bae gitu Pak. Oh, laraskeun Pak. Mohon kandel ceuli lah nya istilah namanya. Eta Ya, nu gitu, tahu Pak. teh, anu sok tahu teh kumaha tah? Ya ari nu sok tahu mah nya anu ku abdi dilereskeun cak abdi busina cak maehna IC-na atau naon CDI-na gitu Pak. Oh, atuh kitu mah kari ngomong bae ulah di bengkel ka aing gitu ari nyaho dewek mah bengkel sorangan. Oh kitu bae, terus naon deui? Urang mah nuju mogoknya. Terus kamera. Nah, ya. Atuh ulah itu. Kineun da ya, Pak. Hah? Bangkong. Oh. Bangkong. Wargi Dumai Sadaya. RT dibobot. Ampun, ieu mah. Bangkong. Bangkong. Si wah budak leutik ti guling. Awas saya bangkong. Aduh, emang ready. Kieu bae dina. Ieu dia. Ayeuna bae geus kieu ya, dewasa kieu. Eta komo leutikna meureunnya. Aduh. Padeg Pak, leutikna mah. Oh, kieu ya, nu disebut sini kan. Nya eta leutik kan bareng. Mana? Bareng mana yo? Main bola di Impres aku gulian jeung leutak kan. Oh, pantesan gitunya. Ya. Tapi ari ngintip nu mandi mantele. Di sana aya. Aduh, lanjut. Ya, ya seperti itunya. Nu nyanyi Karakter koning. gitu nya. Nyoning macam-macam lah karakterna gitu ya konsumen mah yang esa. Nya suka dukana eta gitu nya. Sukana ya anu cash anu ieu gitu macam-macam oge gitu nya alhamdulillah rezekina gitu. Harinya dukana loba, tapi nya sukana oge alhamdulillah loba gitu. Duka wargi Dumai Sadaya. Dukana sami lobana sareng sukana. Tapi anjeunna cek Prendi tetep hiji nu dipegang. Dasar saling percaya sareng silih tulungan. Sanes kitu. Laras. Akhirna kumaha usahana ayeuna majeng tepuk tangan. Alia aya patarosan deui? Nggak ada Pak RT.
Aduh eta si eta. Nah, etanya kitu tosnya eta. Ye, kaharupna teh kumaha ye? Harepana ye, kaharupna teh kumaha? Harapan kaharupna kumaha? Nya kapayu namanya memang nya sahabat kan hoyongna majunya Pak. Mohon. Ayeuna kan di dieu bepalena levelna naik deh gitu. Mohon. Ya kadang kan alhamdulillah sih ente di samping ente di bengkel bae nya alhamdulillah istri oge nunkeun usaha nu sanes gitu. Oh, naon eta istri usahana? Promo. Promo tenaon. Close up kamera, close up. Sok, close up. Ya. Sok tinggal di kamera. Ka istri usaha naon? Pemirsa barangkali anu peryogi acuk, anggean atau napi seragam sekolah kangge murang kalina anak-anakna aya di Raji Collection. Oh, siapkan kwetansi Alia, siapkan kwetansi. Enak wae promosi gratis. Siapkan kwetansi. Nah kitunya tos etanya suka dukana kumaha merantau di Jakarta. Ayeuna ye patorosan nu terakhir ye tah kumaha tuh pasihan semangat kanggo generasi muda ayeuna tah. Nah di bidang perbengkelan tuh kudu kumaha gitu supaya majengna sami sareng cep gitu kumaha tah. Nya kangge anak-anak muda atau napi nu sanesna nya Mohon. Ari usaha mah kanu naon bae nya apanya. Mohon. Penting mah Close up. Penting mah halal, penting mah sesuai kadang memang usaha sesuai keahlian oge penting gitunya. Kangge usahana ya sing jalujur bae gitu sing amun niat nulung ya nulung sing kelas gitu nya. Insyaallah rezeki mah da kage nunturkeun lah. Henteu tina A nya kadang aya nu tina B gitu nya usaha mah kan da oge di lembur atau di kota ge mungkin da sami bae gitu nya. Henteu sesuai wilayah di mana baik ya sami rezeki mah mungkin nya di kota sebatna leuwih ageng ari di lembur mah alit tergantung urang cara bersyukurna atau kumaha Pak RT nya Mohon eta cara bersyukur. alit oge ari urang bersyukurna alhamdulillah cekap Pak wios di lembur oge gitu kan nya komo lamun di kota meureunnya Pak Mohon. Tepuk tangan. Ya terakhir ya tapi leres ieu teh moal gegelendeng lamun dianjuk. Insya Allah Pak. Tepuk tangan. Soalnya ya loba pisan ya pengembar nganjuk tuh. Aduh, itu tuh sampai kasih Amang si Aji tuh mojok pernah nganjuk. Oh, mojok isinen can bayar. Tah himbauan kanu nganjuk kumaha? Sok terakhir. Ayo, himbauan kanu nganjuk sok. Aduh. Tenaon Tenaon. sok himbauan kanu nganjuk. Ya percanten lah insya Allah alhamdulillahnya hari nu di percanten mah pasti gitu nya. Lamun misalkan nyebatkan tanggal seanu tepat waktu Mohon. gitu. Insya Alhamdulillahnya. Alhamdulillah di percanten misalkan nuhuna seminggu sebulan ya alhamdulillah tepat waktu. Abi ge percanten nya nu sanes ge dari kanu hutang mah ya Pak. Mohon. Pastilah ingat gitu Pak. Mohon. Pasti ingat. Aduh, itu nu ngaranjuk, aduh irungna buka. Komo siung mah irungna. Aduh, tuh si Indra juga rek nganjuk juga nama kesukaan dia. Ada. Atur nuhun pisan ya. Sami-sami. Ya teu keing kasinggungnya ada Pak RT mah gitu. Maklum Pak RT mah rada galau. Nah, Jomblo masalah nama gitu teh. Atur nuhun. Sami-sami Pak RT, sami-sami. Alia, geus sebuah pertanyaan deui ulah cengar-cengir. Wargi Dumai Sadaya. Sakitu podcast wengi ieu nya. Tadi ngabahas Cut dulu, cut. bagian acting. Kajebak. Berarti Pak RT actingnya masih manjur, euy. Haus Pak. Aduh lu kunyane bae kumaha. Ampun, sasin gitu. Punten. Sakitunya podcast wengi ieu. Tadi tos gentrenya tos dibejer-beaskeun kumaha perjuanganana nepi ka ayeuna sukses. Merantau
janten karyawan, janten marketing di kesehatan, janten punten, janten kuli bangunan, terus merantau deui. Perjuangan kumaha tah. Gigih pisan, keras pisan. Nah, ayeuna anjeunna tos ngagaduhan hiji bengkel nu terkenal pisan. Sanes terkenal ngajukna sanes gitu nya. Nu terkenal memang cara kerjana profesional. Ya, nyaeta bengkel Citra Motor. Didasari ku niat. Tulungan, silih tulungan, percaya, saling percaya, akhirnya kumaha pelanggana tambih loba. Tah eta. Terus nu kadua, penghasilan sabaraha bae, rezeki kumaha bae nu penting mah disyukuri cak anjeunna. Tepuk tangan. Sakitu ti abdi Pak RT Sukardi ti Kampung Cirame. Bilih aya cariosan-cariosan nu matak raheut kana mana atawa tindakan-tindakan Pak RT nu pikageuluhun tah. Nuhunkeun dihapunten nu saageng-agengna. Wilujeng kapanggih deui di episode selanjutnya. Tepuk tangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.